Biasa mau netek. Oh, wah ini netek pisan. Bawa lah kan. Netek pisan Ibu. Netek pisan. Mohon. Hah, gali atuh. Nyenak naon Bu eta Bu? Coba ninga. Kembang. Kembang. Goyang-goyangan, nah gitu Pak, bertenaga ya, siap-siap kita. Semua berbicara sebagai baris di kautan. Oke, memberikan informasi supaya saya bersiap-siap. Kanggo pemirsa Ibu Ustazah Heni, kanggo Bapak Abu, sinaran Bapak Ustaz Furqan. Semoga sudah selesai. Biasa mau netek. Oh, wah ini netek pisan. Bawa lah kan. Netek pisan Ibu. Netek pisan. Mohon. Hah, gali atuh. Kela atunya. Nyenak naon Bu eta Bu? Coba ninga. Kembang. Kembang. Panas pisan tuh di uyuh. Kayak di uyuh gitu, panas. Mana Kak Aki? Banyak tadi ada. Ya, teman-teman.
Aturan Wijeng Sumping, kanggo sadaya pamormongan keluarga Jembar bersama Pambur sama dengan Ibu Sumsum. Semoga semua sedaya sama semua ini hormat anu para kosti saya bikin kemudian semua acara sekedar bayi paris di Kawitan. Berkenan sendiri ngatur nih kalau sadaya pahlawan. Bapak Ustadz Furqan. Semoga semua selesai bersiap-siap kemudian sama acara seperti dari Kawitan. Sekali lagi Bapak Masa Ibu Ustazah ini Bapak Abu silakan Bapak Ustadz Furqan. Semoga harus bisa bersiap-siap. Hatur nuhun. Sekarang itu anu masih dipenggas semoga selesai semuanya dicarikan tempat anu masih kena kosong di panggilan.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وقال الله وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الآية surah Allahul Azim. Jiwangkara medal tibeda segala kerajaan alam dunia galuh catur gusar bersyukur ka Allah nu Maha Ghafur sarta nu ngawur nikmat beuteuk kaukur. Teh hilam shalawat kali salamna hayu urang sami-sami sangkakeun ka junjunan urang sadaya yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teh hilap ka para kulawargina ka para sahabat. Bapak Ibu hadirin anu kusim kuring dipihormat, alhamdulillah dina dinten ieu kaping 10 Oktober 2023 urang bade nyakseni sami-sami resepsi pernikahan ti dua insan Allah Ananda Nur Hayati sinareng Ananda Syahrul Gunawan anu nepangkeun sim kuring wasta Hisa Nur Zaman ti kersana official MC Wedeng New kapentok. Kolot mau kemana ya? Jarum dek nano gitu sedot. Ayo sedotan mah. Ayah digegel ah satu mah. Anu mana anjeunna dina waktos ieu parantos ngaluncurkeun kodona namerak ngajadikeun kodar. Oke ke petugas anu parantos. Teman anu parantos disalurkeun. Panggi painten kanggo petugas P3N hatarapi petugas KUA Kecamatan Singajaya. Semoga saudara-saudara langsung wae diinggih ka tempat adu parantos di spesial kanggo Bapak Ibu sadayanya insyaallah informasi anu lebet kasih goreng saliyane di eta Bapak sareng anu sanesna supados desa langsung ini semujud kanu janten Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mama. Wejangkeun naon anu kedah dijalankeun dina kahirupan sagara rumah tangga. Alhamdulillah. Cium pandangan sungkem ka apa bagen. Naonnya siap. Hiji, dua, tilu, sok sebelumnya. Gitu. Alhamdulillah.
kanggo dua panganten. Bismillah urang kawitan nyebat asmana nu agung ka Allah Ghafurur Rahim sembaheun urang sadaya puja puji mung ka Gusti Menyapang sadaya alam hakim yaumal amin. muka Gusti kurang tumut nedapi tudung panjari acar awur awur sawerna di awur 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 sawerna di awur 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 awur
Diangkat bolonya. Dua, boleh digoyang-goyangkan dulu. Iya, terus yang paling meriah bukan apa yang paling gila ya, goyang-goyangan. Nah, gitu Pak, bertenaga ya. Siap-siap kita lepaskan bersama.